punten, tiasa abdi ngawawancara karena kegiatan sekolah. Waalaikumsalam, mangga tiasa. Sama, kumaha carana supaya kegiatan pendidikan di Indonesia teh bisa dipikaresep ku barudak atanapi siswa di sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah kudu bisa jadi dunia anu dipikaresep ku siswa. Kunaon, sekolah kudu jadi tempat nu dipikaresep ku siswa. Supaya kegiatan proses diajar tiasa mikeun ngabingakeun. Sabab setiap siswa tangtungna miboga masalah. Sewang-sewangan nu aya patalina sareng kegiatan belajar. Terus kumaha carana nungkulan siswa nu boga masalah dina kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi lamun siswa ngalaman masalah nu aya patalina sareng dunia pendidikan, mangka para guru katut orang tua siswa kudu milarian solusina. Cara kasebat apa aya cara anu sanesna deui? Aya nyaeta bisa manfaatkeun teknologi pikeun ngabantosanana. Naon wae alatna teh? Handphone sareng laptop. Salah sahiji mangpaatna teh naon? Komunikasi sareng jalma nu jauh. Nuhun kana informasina. Wassalamualaikum. Nuhun sami-sami.